Sandal he. Sia-sia kemarin he. Kemana wah Pangulon? Cantel masih penasaran ya. Kamari golok cantel bisa ketahan. Wari coba-coba mual bisa ilmu umblah raga gitu he. Nah, yang ini buru ada gitu makasih cantel lah. Hoga he. Wah, buru lah. Aduh. Angkin lah, lagi buruan si cantel he gagah kuring bae beneran ilmu. Karena cantel geus buru, geus naik gunung turun gunung. Cantel geus nong wah Pangulon aya den di mana. Raga. Naon eta? Uangna buka senjata deui eta. Senjata naon eta? Eta suling uang. Moal sieun cantel. Leukeun. Mana belu bata? Cantel kanyahoan. Mana wah Pangulon lompatna? Kanyahoan ku cantel. Ulah coba-coba ka cantel. Yo, geus buru di gunung. Leukeun wah Pangulon. Ya. Wah, cantel kayak nggak ada sawara suling aing. Ting, antepkeun bae kayak neangan maehna. Kan dia heula nak nyumput lah. Waduh, aing hayang bisa hiberi doang wah Pangulon dia. Hayang bisa ngahampangkeun awak aing. Itu doang nama si korang lain itu. Nya doang nama korang. Saha itu nya, make peci. Si Chandra apa lainnya? Dalam mas usup eta. Si usup eta. Tapi mana serangan bae biasa sok si Chandra jeung Pangulon. Yang kena sugan bae mau cai hanginum. Ja ucup ya. Gimana bae ucup? Iya ajang Yusuf hayang bisa hiber doang wah Pangulon hayang ngahampangkeun awak ieu. Ayeuna moal aya, cup, ngahampangkeun awak mah. Eta mah bareto aya oge. Bareto. Iya, Ja. Nyuhunkeun cai atuh. Kosong caina. Kosong. Haeut akang. Lain ngomong si Chandra ke mana ya? Kabulah ditukun berarti Begitu. doang. Mana nama? Lain Pangulon ke mana ya Pangulon? Gagah eta nya ieu nya. Chandra jeung Pangulon ilmu mah. Ya. Kemarin apa ngomong mesti mana guru di gunung gitu nya. Di gunung. Tak. Atuh ka urang mah ya ka korang teu ngajak ya budak mah. Ja korang mah itu bisa ilmu naon ya. Ilmu nyatu bisa ge. Aduh, saya kosong ya jeung nya.
Ini kumaha mau buat nona eletik. Sesuaikan baik. Sedikit deh mah. Lanjutnya kemana ya? Cop ya kira-kira. Kaditu. Itu kemana tuh? Deka Guru. Oh, nak guru ke bawah pengulon. guru Kak Wapangulon. Awas lah. Orang ada kasih tanda guru ya belah raga mana bisaeun. Muhun. Ya mangga tuh. Sok. Aduh. Mudahan ya dengan mah. Ngomong-ngomong kasih tanda heula ya. Cuman abah di dulu. Suara suling mantap amat eta Wapangulon. Semakin maju bae ilmuna. Doang nama didinya eta ilmuna. Tapi Cantel mau gengkar jeung Wapangulon. Karena Cantel masih penasaran. Yo, kalau Cantel masih bisa ketahan. Tapi kuari Cantel geus guru ka gunung, moal bisa ketahan. Bira panggih jeung Wapangulon. Kek, dia nek nangan Wapangulon. Nek jajal ilmuna. Kunaon tuh kunaon? Lalaguan. Semakin kuat bae eta tenaga. Atuh ieu sulingna ieu suling asmara. Asmarandana. Pantesan Lagu Cantel asmarandana. teu kuat eta suruling Waduh. kudu disingkirkeun. Make tenaga lapisan pan kuah. Wah. Kumaha karasan kumaha harnaknya? Harendak Hasana Sari hayang bareng dahar bae. Oh. Lapar bawanana. Lapar ya betul. Tapi leuleus kana awaknya. Alhamdulillah. Lulus. Waktu suling buat ya. Bo, waktu ieu mah mun cerita mah di zaman leluhur. Di parah yang para dewata ieu mah. Pantesan Gitu. kuat Cantel ngelawan. Jug-jug para hyangnya, jug-jug para dewata nya. Suling kula asihan Dewi Ratih. Daripada ngadu suling mending urang ngadu jajatan. Atuh geus loba jajaten. Kecan siap we ieu mah. Oke. Ditunggu ku Cantel karena Cantel masih penasaran. Wah, ayo. Tamplokeun. Ditamplokeun baso mah ku Cantel. Dihakan ka lapar. Jebeugeun betul. Atuh. Gunahnya. Deungeunahun bagi Cantel. Coba urang tip deui. Semakin kuat be, mendingan kabur. Kabur sia-siaeun si Cantel. Wah, teh nyawan suling ieu puguh kalapa ge kuat marurag. Wah, mah teu ngantik ieu lamun kalapa karik nyup suling mah marurag teu puguh kalapa. Keun kabelah mana teh nyusup doang si Cantel di ditu. Karunya wah mah besi pingsan doang. Warwek ieu ngelawanan Wapangulon. Sulingna eta gagah. Tambah beuteung can dahar ongkoh ieu deui mah. Poekna mah. Tempokeun eta Wapangulon. Cantel masih penasaran. Sulingna ndek baling ke isukan. Beuteung ngaracak ieu can dahar.
Hei, aduh, 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 isah ya, aing, santai lihat di mana betul, Ai lempang coba ulah sok naradang. Cantel paroek dia. sarua orang yang parawek ya, Poek nama cedahar meureun Oh, botong. lapar, Nurutan bae. lainnya gak kayak mana mah, ngajak sama bu guru, Makana kamari ge kudu ngilu jeung cantel. Tapi cantel masih penasaran ka Wapangulon. kurang gitu, Nges eta mah suatu rahasia cantel. Moal dibejakeun. Wari, hayo urang langsung. lain kehelan, ya kamu gak kayak bisa membelah diri ya, kilo, set, Hanya we ilmuna. kamu dah, Ge dibejakeun. bagus lah, Ayo langsung. kayak, aduh, Milu balik mah. ayo.